Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang. Alhamdulillah. Mugia sing sararehatnya. Amin. Di video ayeuna sim kuring bade ngingetan sareng masihan terang tentang sagala rupi jampe-jampe. Tapi sate acana coba dihandap video ieu aya tulisan subscribe, coba sok dipencet heula tulisan subscribe na ameh henteu katinggaleun updatean video anu teranyarna. Sok diantosan ku sim kuring. Tos oke, lamun atos hatur nuhun kanu atos mencet tulisan subscribe na. Mugia video-video ieu bermanfaat kangge sarerea. Nah, ayeuna sim kuring bade masihan tentang jampe dangdan. Kangge anu sok dangdan. Nah, ya jampena oke, langsung wae nya. Tapi tong naros cara ngamalkeun ka abinya satingkes pantes sarangkep cakep, anu nyangsang mangka gandang, anu nyampai mantak palai, anu meulit mangka muhit, ti hareup geugeut mireungeuh, ti tukang melang nu nyawang, kabeh panyari awaking. Tah eta jampe anu kapungkur nu sok diangge ku kolot urang baheula atawa karuhun urang baheula. Sim kuring mah kur tiasa ngingetan sareng masihan terang bahwa baheula teh seueur jampe-jampe teh anu sok diangge nya. Jadi ulah nepi ka leungit warisan ti karuhun urang sarerea. Ari lain dijaga ku urang, kusaha deui atuh sakali deui. Hatur nuhun kanu atos nonton video ieu sareng anu atos ngasubscribe. Upami resep kana videona tur mawa kamangfaatan, di like videona. Upami aya komentar-komentarna sok di komen we kakuranganna naon wae ya. Terakhir pesan di sim kuring, tong hilap sodakoh. Da sodakoh mah moal ngamiskinkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.